Puasa poe kahiji sagala robah ku Kang Warsa. Salah sahiji alasan spesies manusia bisa ngalumangsungkeun kahirupanna nepi ka ayeuna nyaeta miboga sikap adaptif atawa pinter ngaluyukeun jeung kaayaan lingkungan hirupna. Adaptasi manusia lain saukur nyocokeun atawa nempatkeun diri jeung kaayaan lingkungan, oge kumaha nyurupkeun mental dirina sangkan henteu patukang tonggong jeung kaayaan anu terus ngalaman kamajuan. Kaayaan mental ieu anu ngajadikeun jalma bisa narima kana kanyataan hirup anu terus robah ti mangsa ka mangsa ti sapra kahirupan manusia moncorong di ieu alam dunya. Keuna ku paribasa sakumaha anu kungsi disebutkeun ku Heraklaitos Panta Rai Kai Uden Menei, sagala rupa keuna ku robah usik jeung ganti wanci jadi kanyataan anu kudu disanghareupan ku manusia. Kaayaan bulan puasa 40, 30, 20, 10 jeung 5 tahun katukang geus pasti kacida beda jeung bulan puasa anu keur kaalaman ayeuna. Keur jalma anu geus dincakan umur puluhan tahun, kanyataan ieu tangtu bakal mawa kana sikap romantisme. Mikahayang bulan puasa teh kudu sarua jeung kaayaan mang puluh-puluh tahun katukang. Keur generasi Z jeung milenial mah kusabab can ngalaman rupaning mangsa sarta zaman tangtu bae bulan puasa mangsa kiwari kitu bae ayana teu pernah robah. Miboga sikap romantis atanapi mikaresep kana mangsa anu geus kaalaman. Lain hartina generasi baby boomers jeung generasi X teu siap hirup dina mangsa kiwari atawa teu sanggup yang hareupan robahna zaman. Romantisme kacida perlu aya dina diri jalma komo lamun nepi ka diwujudkeun deui kana kahirupan mah penting pisan keur ngatransformasikeun nilai anu dipiboga ku hiji kelompok sosial masyarakat ka generasi kiwari. Zaman beuki maju tapi nilai-nilai dina kahirupan kudu diberehkeun jeung kudu jadi eusi tiap rengkak paripola. Lain hal aneh nalika aya sababaraha urang jalma ti generasi X ngagerendeng asa beuki robah jeung beda bulan puasa ti taun ka taun teh. Komo lamun dibandingkeun jeung mangsa puluhan tahun katukang nalika urang-urang masih keneh laleutik. Lamun ditengetan naon anu dikedalkeun ku generasi X sebut bae jalma anu mangsa kiwari geus nincak umur 40-50 tahun. Bulan puasa ti mangsa ka mangsa memang ngalaman robah dina pasoalan sosialna. Umpamana, 3 kebiasaan anu kungsi dilakonan ku masyarakat Islam Nusantara seperti nyubuh, ngabeberang, jeung ngabuburit. Jigana mangsa kiwari mah geus jarang dilakonan deui. Sabenerna, 3 kebiasaan di luhur lain leungit sagemblengna, tapi ngalaman segregasi jeung kalindih ku kebiasaan anyar. Utamana budaya urban generasi Y jeung Z anu jadi pangeusi kahirupan paling dominan dina mangsa kiwari. Kamajuan teknologi jeung informasi bae sabenerna leuwih ditujukeun keur ngogok atawa ngaanak emaskeun generasi milenial. Ngabuburit oge dina prakna geus pasti beda jeung baheula. Nepi ka taun 80-an katompernakeun ngabuburit teh geus pasti lakonan ku barudak ku cara laleumpang ka sisi lembur mapai galengan atawa ngariung sabari naragog luhureun loneng atanapi jambatan. Kiwari mah dilakonan ku cara tarumpak motor atawa mobil, balanja keur kaperluan takjil atawa ngan seukur diuk di imah sabari ngoprek ponsel. Generasi baby boomers sebut bae aki jeung nini generasi Z ngabati gogodeg nalika nenjo kanyataan samodel kitu. Hatena mah jigana kokojotan hayang ngalakonan di kumaha sakuduna anu disebut nyubuh, ngabeberang jeung ngabuburit ku anak incuna. Sawarehna geus pasti loba oge nu kurang paduli. Arek aya ngabuburit atawa eueuh
ngabuburit salila bulan puasa keun bae, lain urusan kami. Jalma sabenerna teu bisa kitu. Ulah ka penjara bae ku mangsa anu geus kaalaman atawa teu malire kana kanyataan anu geus ngagerus nilai kealusan. Bulan puasa tahun ieu memang kacida beda jeung mangsa puluhan tahun katukang. Iwal tina tilu kabiasaan di luhur. Bulan puasa mangsa kiwari katenjona simpe ku karyaan. Barudak nyundut petasan jeung bedi lodong. Jigana ngan kealaman ku barudak generasi baby boomers jeung generasi X nalika asup bulan puasa dipinuhan ku saruka bunga sabab maranehna teu bisa nyumputkeun kebiasaan anu dilakonan ku kolot-kolotna nyaeta nyundut bedi lodong. Ayeuna mah loba panyaram jeung panyarek boh tinu jadi kolot oge ti pamarentah. Geus loba conto jalma anu cilaka ku sabab nyundut petasan jeung bedi lodong. Kitu alesanna. Robah mangsa usik malik jeung gantina wanci mangrupa hiji hal anu teu bisa ditolak ku jalma. Jalma salaku individu ngan bisa rusras ke alam anu geus karandapan, kasorang jeung kaalaman. Sagala rupana masih kasimpen kalawan apik dina memori diri. Kanyataan sosial anu lebar diantep kitu bae lamun teu dipindahkeun kana seratan-seratan sangkan dina hiji waktu, barudak milenial generasi Y jeung Z arapaleun yen indung bapak jeung aki ninina kungsi ngalaman kajayaan sosial kultural dina mangsana. Cai.